Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dina kesempatan wengi anu ayeuna insyaallah simkuring bade ngajelaskeun kawajiban-kawajiban sebagai orang tua kanu janten putrana. Sateacana kantos dibahas tentang ciri baleg. Insyaallah sadayana ibu-ibu bapak-bapak parantos uninga ciri-ciri baleg. Margi upami murangkali teu acan baleg, teu acan aya salah sawios ciri anu tilu, maka eta si murangkalih teh teu acan kataklip. Naon teu acan kataklip teh? Teu acan kataklip teh henteu terbebani ku hukum syara. Murangkalih mah atuh kulantaran murangkalih teh henteu kataklip, acan kataklip dacan baleg, henteu terbebani ku hukum syara, maka murangkalih mah upami teu salat fardu moal doraka, upami henteu puasa Ramadan moal doraka, da teu acan naon, teu acan baleg, teu acan kataklip, teu acan kabebanan ku hukum syara. Tapi cenah walakin jeung tetapi, nah sok sanaos eta murangkalih teh teu acan naon baleg, lakin yajibu ala sabili pardil kipayah ala aslihi madukuri wal inasi ayah murahuma bisolah wama tatawakopu alaihi. Sok sanaos eta murangkalih teu acan baleg, teu acan kataklip, can kabebanan ku hukum syara, tetap anu janten orang tua namah wajib marentah eta murangkalih kana ngalaksanakeun salat. Murangkalih namah teu acan wajib ngalaksanakeun salat, tapi ibu rama namah wajib marentah murangkalihna supaya ngalaksanakeun salat. Ala sabili pardil kipayah, ibu rama marentah murangkalih sina ngalaksanakeun salat wajibna teh fardu kipayah. Ari fardu kipayah teh upami cek bahasa urang nama kawajiban anu cekap dilakonan ku sapalih. Daun cenah fardu kipayah teh kawajiban anu cekap dilakonan ku sapalih. Sapertos marentah murangkalih salat eta teh hukumna fardu kipayah kasaha? Ka ibu sinareng karama. Nah, kieu pangintenya upami nu janten ibu na marentah salat, maka bapak nama tekedah. Atanapi sabalikna, upami bapak na murangkalih na marentah naon salat, maka ibu na cekap tekedah marentah salat. Kumaha lamun
dua nana ieu mah tadi teh tos dititah ku ramana pek teh ibuna teh nitah deui eta mah sae pisan ta eta fardu kifayah teh nyimpang heula kanu sanes aya fardu kifayah aya fardu ain ari fardu kifayah mah sapertos neme tetiasa non kawajiban anu cekap dilakonan ku sawareh upami fardu ain mah kawajiban anu tecekap dilakonan ku sapalih sapertos salat fardu anu 5 waktu salat fardu anu 5 waktu hukumna fardu kifayah fardu ain naon margina margi ieu salat fardu anu 5 waktu contoh salat isya teu tiasa kieu jig weh wakilan salat isya teh kumaneh urang mah teu purun diwakilan weh ku abi hungkul bapa mah teu salat isya misalna teh ta eta teh teu tiasa kitu nu teu salat isya mah naon doraka ta eta fardu ain jadi fardu ain mah wajibna teh ka tiap-tiap individu contoh deui anu kalebet fardu kifayah teh salat janazah atanapi ngurus janazah sadayana tikawit ngaibakan janazah ngaibaka teras mungkusna teras nyolatan teras nguburan tah hukumna ngurus janazah nu opat neme teh fardu kifayah hartosna kumaha upami di ieu kampung aya sapalih anu ngurus janazah maka sapalihna deui anu teu ngurus janazah cekap teu naon teu doraka da kawakilan ku anu ngurus janazah sapalihna deui tapi sabalikna di mana-mana aya anu maot di kampung urang teh pek teh teu aya saurang urang acan anu ngurus eta janazah maka dorakana teh sadayana eta fardu kifayah sapertos marentah salat kanu janten murang kali fardu kifayah eta teh upami ibu na teu marentah salat rama na teu naon teu marentah salat sehingga eta budak teh teu ngalaksanakeun salat maka nu doraka teh duanana ibu jeung mana doraka kunaon jang teu salat da teu dititah tah nu doraka teh ibu sareng rama kunaon jang salat entos pangna salat teh dipiwarang da ku bapa maka ibuna anu teu miwarang salat teu doraka da bebas kawajiban katanggung ku diparentah salat ku nu janten bapana eta fardu kifayah teh kitu kartos ku sadayana ieu tah janten cenah hukumna marentah salat ka murang kalih teh eta teh hukumna wajib fardu kifayah bahkan sanes salat hungkul anu kedah diparentah teh naon atuh wama tatawaqafu alaihi kawuduin wa nahwihi begitu pula ibu ramana wajib marentah murang kalihna ngalaksanakeun perkara anu mana salat ngadago kana eta perkara seperti wudu tekenging salat hungkul anu dinaon teh anu diparentah teh anu dipiwarang teh ku nu janten ibu rama teh tapi wudu na oge kedah dipiwarang berarti kieu painten geura salat jang tah
budak tere naon darwe bade salat menyatu wudu heula tak kitu eta teh kawuduin wanah wihi cenah ba'das tikmalihima sab'a sinina idza mayyaja iraha cenah ogenan Pak Ghazali wajib marentahna salat ka budak teh walaranana upami eta murang kalih tos yuswa 7 tahun bari tos tamyiz atanapi masing teu acan tamyiz ge ari tos 7 tahun mah cenah naon cenah wajibna marentah salat ka budak teh iraha upami eta murang kalih tos yuswa 7 tahun hitungan tahun hijriyah kumaha upami murang kalih abdi mah acan 7 tahun neme oge 5 tahun walaranana upami murang kalih na masih keneh 5 tahun maka ibu rama na marentah salat ka eta murang kalih 5 tahun teh can wajib tapi sunat cenah sabaraha tahun yuswa ujang nyai 5 tahun 5 tahun mah acan wajib diparentah salat teh mung sunat atuh upami 5 tahun keneh acan 7 tahun we pokona mah hek teu dipiwarang salat doraka moal ibu ramana moal ngan pedah saena mah masing acan 7 tahun ogen tos dipiwarang ngalaksanakeun salat kumaha cenah ogenan 7 tahun mah acan ieu teh murang kalih tetapi tos tamyiz naon tamyiz teh cing hideng tamyiz teh kumaha ari patokan tamyiz atanapi hideng tamyiz atanapi hideng teh nyaeta upami tuang tiasa nyalira teu dihuapan upami ngaleueut tiasa nyalira omeh ogen tiasa nyalira ibak tiasa nyalira ta eta murang kalih anu sagala tiasa nyalira tuang leueut omeh tiasa nyalira eta murang kalih teh tos tamyiz tos hideng kumaha cenah acan ge 7 tahun tos hideng walaranana ari acan 7 tahun mah masing tos hideng ogen acan wajib tetep cenah marentah salat mah neme sunat hungkul sae ieu marentah salat mah masing kali ka murang kalih yuswa 5 tahun ogen parentah we hitung-hitung ngabiasakeun ngan kahade upami tos 7 tahun mah upami murang kalih urang henteu salat gara-gara teu dipiwarang ku urang nu janten ibu ramana maka ibu ramana anu doraka cenah eta teh saterasna mah sanes salat hungkul naon nu diparentah teh salat wudu bahkan syariat agama anu dohir sapertos puasa Ramadan wajib dipiwarang eta murang kalih teh sok jang datos 7 tahun wayahna kedah diajar puasa Ramadan wala buda ma'a sigotil amri misti cenah sarta aya segat amar sarta aya segat naon cenah amar segat naon cenah amar segat amar teh bahasa parentah ka ayakula lahuma sollia wa tahdid cenah jeung kudu aya intimidasi ancaman jadi kieu contona ngalubarkeun kewajiban teh ibu ramana miwarang salat misalkan kanu janten putrana nu tos 7 tahun jang geura salat
lamun teu daek salat rek digebug tah kedah kitu cenah jang sok geura salat mun teu salat wa ila dorob tukuma cenah mun teu daek salat rek digebug lamun kinten-kinten eta murang kalihna teh rada hese ari murang kali anu babari mah tinggal kieu jang geura salat teu kudu panjang-panjang meureun kitu ar bahasa nita salat teh ku ngemutan ogen ari anu babari mah budak teh hideung mah langsung ngalaksanakeun salat hiji nu diparentah teh naon cenah salat teras wudu teras puasa Ramadan sateras nama eta murang kalih anu tos 7 tahun teh kedah dipapatahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dilahirkeun di Mekah diutusna di Mekah maotna di Madinah dikuburna di Madinah tapap urukeun pelajaran nu neme teh kasaha kamurang kali kade bilih teterangeun jang terang Nabi Muhammad tah Nabi Muhammad teh nabi urang sadayana utusan Allah nu lahirna di Mekah kitu teras diutusna oge ngawitanana teh di mana deui di Mekah ngalih we hijrah ka Madinah maotna di mana nabi teh di Madinah teras dikuburna ogen di Madinah eta teh kedah diajarkeun kedah diwurukeun ka saha teh kamurang kalih teh sateras nama wayajibu aidon ayyadribahuma ala tarki dalika dorban goero mubarihin pi asnail asirah nu hartosna wajib hukumna fardu kifayah keneh ieu teh orang tua ibuna atanapi ramana neungeul atanapi ngagebug murang kalihna lamun dititah salat tapi teu daek salat iraha nyaeta upami eta murang kalih teh tos yuswa 10 tahun ba'da kamali tis'i tos langkung 8 tahun berarti tos 10 tahun we lah tos seep 8 tahun murang kalih teh tapi dacan balik misalnya tanya dititah salat jang geura salat teu daek wae naon teu daek salat tah lamun dititah salat teu daek wae salat yuswana eta budak tos 10 tahun wajib baik itu ka ibuna atanapi ka ramana neungeul eta budak kalawan tenggeulan anu henteu membekaskan rasa sakit naon cenah tenggeulan goero mubarihin tenggeulan goero mubarihin teh neunggeul anu henteu membekaskan rasa sakit kade ulah tarik teuing naonana neungeulna lamun tarik teuing mah geus beres diteungeul oge aya keneh rasa nyerina doraka eta mah deui kitu tah neungeulna teh tidak membekaskan rasa sakit berarti meueusan naonana teh neungeulna teh sebagai bentuk tanggung jawab sinareng kanyaah nu janten orang tua kanu janten putrana ulah ujug-ujug diteungeul titah heula naon heula cenah titah heula budak anu tos yuswa 10 ulah kieu jepret nah ngagebug Pak salat entong kitu tapi kudu dititah heula henteu tartib eta teh tah lamun tos dititah
emung ke mungeun ke deme digebug. Tak anu yuswa 7 tahun keneh mah entong lamun ditita salat ke alimeun keun we antep ari masih keneh 7 tahun mah jang geura salat hoream geura salat ari mah hoream tos antep weh doraka moal ibu ramana moal dan naon dageus nitah doraka soteh lamun teu naon teu nitah ai pek tegeus ditita teh ke emungeun keun we antep mungeun mah moal doraka ieu ngan insyaallah da ari ti alit mah dididikna insyaallah asa moal kitu-kitu teuing beunanya gitu tah. Tah janten kitu cenanya nu janten orang tua lamun neungeul teh ka budak teh lamun naon cenah lamun tos dipiwarang salat kalah ka alim salat bari tos siswa 10 tahun pita heula alimeun teungeul kalawan teungeulan tidak membekaskan rasa sakit meueusan da moal potong boro-boro bijil getih ngabekaskeun rasa sakit ogen ulah ku baralak cenah kunaon we seperti ku kanon ku sorban atawa ku pakaian digebug gitu. Dugi kana angka 12 nu panjangna walil muallimi aidon al amru la darbu illa biidnil wali kumaha ye walil muallimi pikeun guru ngaji sami guru ngaji ogen hanya wajib marentah ka muridna teh ulah neungeul muridna kecuali aya izin wali atawa orang tua eta murid walil muallimi aidon al amru la darbu guru ngaos welahnya wajib nate ka murid teh hanya marentah salat kumaha lamun murid teh ditita salat teu daek wae salat ulah diteungeul ku nu janten guruna teh lamun teu aya izin orang tua eta murid titah we hungkul kecuali ibu ramana eta murid ngijinan kanu janten guru guru lamun teh mah dipiwarang ku guru teu daek ngagugu hukum we gebug tah eta mah boleh nu janten guru ngagebug kanu janten muridna sami dengan gebugan goero mubarihin tidak membekaskan rasa sakit tah sakitu pangintennya